Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana anu mikaresep kana carita Sunda tanapi dongeng Sunda garapan simkuring Mang Dina Marah warginya. Wargi sadayana sarehat pamugi baik sehat jasmani ugi sehat rohanina aya dina lindungan tanapi panangtayungan Allah Subhanahu wa taala digambilkeun rezekina ugi ditebihkeun balaina wargi tangtos rezekina ge rezeki nu halal nya ulah rezeki anu haram eta nu bakal manfaat wargi anu ngantos serius dedemit Gunung Kalana terangan Kiliksa dinten ieu bagian ka-8 wargi hanca urang katunda bagian anu ka-7 urang nyariskeun harita Bahatma nu mangul pocong teh parantos aya di tempatna Juragan Jaya Subita kalajan harita bade di kana mejakeun teh nya nu parantos saegukeun dicek kitu tah diuji kitu keaslianna nah pocong asli eta napi sanes kumaha lajengna carita wargi sadayana mangga di jeung ngadangkeun we etang landung pang beberahmana. Bahatma harita teh nurut pocong digolerkeun dina meja terus dibebener sina ngajepat ku sararea harita pada melong agan santini beuki katara ciritna akhirna mangading diut diupah apeh ku bicino anu sarua cari nakdak teu kuat nahan kasedih nenjo pocong dina meja pada ngalalajuanan ku sararea. Ta buktina yo ya hasil gawe kaula yo geura bayar buruhna rek disawa jeung ke duit heug rek dikawinkeun heug da kami mah najan geus kolot ge bujangan keneh. Cek Bahatma bari mundur salengkah ger atung lalajo harita teh sareuri tapi kala kamatak sedih pikeun agan santini mah ari Juragan Jaya Subita ngahuleng tetenjuanana asa poek nu kaciringan pocong wungkul jalma rea mah teu kaciri hatena ratug teu puguh rasa hadirin sadayana dayeuna parantos ngabuktos pocong anu diteangan ayeuna geus ngagoler dina meja kasaksi ku urang sadayana tapi can aya bukti nu nyata nah naon di jerona tak kulantaran kitu urang saksian ku urang buka ayeuna pisan nganu kagungan kawajiban pikeun mukana taya deui iwal ti nu jadi ramana. Ger hadirin teh surak di harita para sesepuh lembur ting darenghap Juragan Jaya Subita sedih sasat kudu ngaboretekeun bujur di tempat jalma rea sabab eta teh rusia ayeuna kanyahoan pisan malah mah jadi tongtonan tapi taya di jalan iwa ti kudu kitu Juragan Jaya Subita kalah ngahuleng malawung agan santini geus teu sabar hayang geura nyaksian nah saha di jero pocong teh pok nyarita dumarida ama na cicing wae eta geura buka karunya ka si nyai heug ibuna heug Juragan Jaya Subita harita setengah ngarenjag abab asa kagebah teh jungnang tung sukuna asa teu napak sirah lieur jajantung ratug kawas anu tutunggulan tapi da geus kitu kanyataanana najan kumaha ge kudu disangharipan kalayan sadar Juragan Jaya Subita ngadeuketan kana meja panonna melong kana pocong anu ngajepat sakurna hadir jempe teu aya nu wani ngomong kabege geus teu sabar hayang geura nyaho nah hare kumaha ngalaan baju jimat teh pocong anjeun ku kami rek dibuka cek Juragan Jaya Subita dina hatena leungeunna rada ngalepar jajantung beuki ratug ragamang kana pocong bari mapatkeun jampe paranti ngalaan baju jimat
Hiuk aya angin ngagelebug kaayaan mata keeng matak sieun. Nu lalajo tinggal liuk nu borangan mah geus ngadegdeg. Bujur rempodan, cekikik di luhur aya nu seuri serana pikasieun. Baat mangajengjen nungguan hasilna hayang geura nyaho nah kumaha rupana nyimas ririh teh. Barang berai baju pocong dibuka, cekikik aya nu seuri deui. Bulesat aya nu ngejat tina jero pocong, ngapung ka jomantara bari ngagigik seuri. Gebeg sararea ngarenjag kaget. Juragan Jaya Subita ge colohok. Barang breh nu di jero pocong teh lain anakna tapi tangkal cau. Mana horeng pocong ciciptaan menang lobana teh. Anu ngahaja dipake nipu batur ngana si Opang henteu kasoro. Sanjunjungan Juragan Jaya Subita oge ngahuleng asa teu percaya kana tetenjoanana. Tua kampung panasaran terus sarita ngadeukeutan dituturkeun ku Haji Hudori. Ngariung meja kawas nu hayang sidik. Da ti kajauhan mah henteu percaya. Barang breh da keukeuh tangkat sau teu usik teu malik. Da meureun tadina mah katumpangan siluman usik soteh. Atuh baat mah oge mani colohok. Asa teu percaya kana tetenjoanana. Teu ngomong sakecap-kecap acan pok Haji Hudori nyarita. Tuh nya, dati tadi geges nyurigakeun eta teh. Nu dibawa ku Bahat mah teh lain nyimas ririh. Tapi ukur tangkal cau. Omongan kuring teu salah-salah teuing. Pokna bari ngareret ka Bahat mah. Bener ieu mah lain anak kaula, tapi tangkal cau. Nanaonan anjeun teh Baat mah? Rek nipu ka kaula. Ceuk Juragan Jaya Subita jadi ambek nenjo kanyataan kitu asa dibobodo ku Bahat mah. Atuh buguh Baat mah ge sarua keheulna da manehna ge teu rumasa ngabobodo. Pugu manehna katipu rai beungeutna geuneuh. Huntu kakarot panon oge malotot. Nulak cangkeng bari ngahaegak geus kitu pok ngajawab. Jaya Subita ngomong teh gagabah teuing. Saha nu ngabobodoh ka anjeun? Da kami mah daya niat rek nipu. Nu puguh mah kami ge katipu deuleu. Sabab tadi masih dik ieu pocong teh hirup hese rek beunangna. Ceuk Baat mah ambek jeung hanjelu. Asa dicoogado, asa diheureyan ku pocong. Sarerea jempe kaget nenjo kanyataan kitu teh. Agan santini celohok bengong, mani asa tungkep bumi langit, mani asa lalieur lalanjung teu puguh rarasaan. Patua, kumaha ieu? Geuning kieu jadina ieu. Haji Hudori ngareret ka tua kampung nu sarua ngahuleng bingungeun. Aduh, duka ieu teh. Ari bapa mangandar mangajarankeun tugas. Kanyataan sarupik ieu mah nyangakeun sadaya-daya we kumaha nu kagungan gagatan ieu mah. Ceuk dua kampung teu wanian mutuskeun. Ama, kumaha ari kieu ieu? Ceuk Haji Hudori ngaliuk ka Juragan Jaya Subita. Teu kudu susah-susah, teu kudu bingung. Da geus puguh kanyahoan ku sararea nu dibawa ku Bahat mah lain anak kaula. Jadi Bahat mah teu aya hak pikeun narima hadiah. Kitu ceuk Juragan Jaya Subita mere kaputusan. Huleng Baat mangahuleng bumi alam asa tibalik sirah lieur. Atuh awak gelungse meunang hese cape ayeuna bet jadi kieu. Ganjaran kanu sarakah kieu jadina. Lian ti cape jeung handeueul teh wiwirang deui. Meunang sawatara jongjongan mah teu usik teu malik nangtung bae di tengah pakalangan pada ngalajoanan. Tapi pihak keamanan karunyaeun terus deuketan dicekal peputeuyanana bari pok ngomong. Bah, langkung sae calik heula bah, cenah. Leuleuy jeung sopan. Baat mah teu ngomong tapi nurut kanu ngajak diuk. Terus dibeyeng gek diuk dina kursi. Bagian nyuguh hideung ngasongkeun citeh sagelas ditambah ku lalawuhna. Ditunda dina meja hareupeun Baat mah. Tapi Baat mah bet boro-boro hayang barang dahar mikirkeun perjuanganana ge mani asa riweuh. Hate tagiwur, jajantung ratug, Baat mah teu bisa hojah, teu bisa nyalahkeun sasaha, da bukti geus kanyataan.
Tua kampung harita ngarti deh. Terus balik, betan terus balik ke balarea ngong biantara. Para hadirin sadayana. Kadang warga Cinaringgul geus bukti yen pocong dicana ku Abah Atma teh pocong mamalihan, lain sulap, lain sihir, jiga nabae aya jurig nyeliwuri aya setan minda rupa. Aya kelong newo-newo milu ngariweuhkeun kanu riweuh. Milu gujrud kanu gujrud. Lauk buruk milu mijah piritan milu endogan. Geun urang tungguan sugan aya dinu datang. Muga-muga nu kadua mah asli lain pocong mamalihan. Ceuk tua kampung bari gek diuk deui. Nu lalajo moye grecok ngaromong jeung pada baturna. Heran nenjo pocong nu geus saling jinis jadi tangkal cau. Urut boehna jadi dangdaunan kawasulap. Agan santini nu tadi cari nakdak ayeuna mah hegar deui ngan hatena jadi heran. Nah kumaha nasib anakna atuh ngahuleng bae teu daek ngomong. Sedengkeun Haji Hudori jeung Juragan Jaya Subita geus dariuk di dina kursi, kabeh cicing teu aya nu ngomong. Juragan mugi sing kiat, sing sabar agan. Ceuk bicinot ngababaraha teh agan santini nu memangna keur teu buguh rasa. Bicinot, kami mah asa diwiwirang bi, mani asa ditaranjangan. Nah nasib tebet kieu-kieu teuing geuning. Ceuk agan santini ngaharuk bakatku sedih cipanon bari deui. Agan nu diutus maluruh maapan Ki Jatma. Dugikeun ka dinten ieu teh acan aya sumping, malah mah basa ditaroskeun ka bojona. Tos sawaraha dinten teh aya mulang saurna. Sugane ayeuna mah hasil atuh. Ceuk bicinot teu oleh ngalalemu hate dununganana. Heeh bi, Ki Jatma nu dianalkeun teh. Tapi naha mani kebal. Ari batur nu jauh ngesunuk. Tatangga anu anggang geus daratang, tapi naha Ki Jatma teh aya wae. Barang keur gunem catur kitu gero aya nu ngagerowok. Datang euy, datang awas nyese. Bere jalan jang, bere jalan hei. Cenah mani rame. Jalma-jalma nu keur ngalobrol ngaradak jempe kabeh ningali ngalieu ka jalan. Juragan Jaya Subita cengkat, Haji Hudori nangtung, tuba kampung ge teh cicing, kabeh melong ka jalan. Tarojul anu datang tiluan mana oreng Bah Odo jeung Ujo diduturkeun ku Mang Sarmawi. Gur surak eak-eakan KBG atoh nejo Mang Sarmawi anu datang teh. Hore Mang Mawi datang euy, hore. Cenah jelema teh ngadadak moyeg deui. Aratoheun nejo Mang Sarmawi teh. Bah Odo jeung Ujo anu keur ngagotong pocong lempang gagah dangah bangun teu aya karingrang. Jelema harita nyedek ka hareup tapi dihalangan ku bagian keamanan. Nya akhirna Bah Odo jeung Ujo eureun. Pocong digotong keneh can waka diecakeun. Serug Mang Sarmawi ka hareup pok ngomong. Juragan, ieu kuring geus hasil meunangkeun tuang putra nu newakna kuring Bah Odo jeung Ujo. Tapi kuring tiluan geus wakca. Lamun hasil moal menta hadiah mangrupa sawah jeung duit. Tapi ieu saembara anggap bae beunangna teh ku si Opang. Jadi si Opang boga hak pikeun narima hadiah. Dikawinkeun jeung Nyimas Ririh. Kitu ceuk Mang Sarmawi geus teu malapah gedang deui. Togmol kana maksud jeung tujuan anu utama. Jep jelema teh jempe kabeh ge hayang ngadengekan jawaban ti Juragan Jaya Subita. Tapi kala ngahuleng ngadengi kitu. Agan santini colohok Haji Hudori kekarot ambek tapi teu bisa kenal.
Juragan Jaya Subita ngareret katua kampung nu dileret sud di poknanya. Ke sabar heula Mang Mawi. Kumaha ieu teh? Sumuhun. Saenyana nu hasil nangkep pocong dek kuring. Dibantu ku Mang Abah Odo jeung Ujo. Tapi anggap wae ieu teh menang si Opang. Jadi hadiahna si Opang kawinkeun ka Nyi Mas Riri. Mang Sarmawi kapaksa 2 kali nyarita ngajentrekeun. Da tadi ge kadenge. Tapi asa teu puguh ieu teh ieu. Nah bener eta teh kitu. Mana si Opangna? Jingna haridoeun Bah Odo jeung Ujo. Cek tua kampung. Rido abah ge. Kitu cek Ujo jeung Bah Odo. Hideung nembalan. Kumaha ari kieu juragan? Tua kampung harita patua buktikeun heula hasil pagaweanana. Bisi kawas tadi pokona mah. Juragan Jaya Subita. Nya bener. Ulah waka dijawab buktikeun heula. Ceuk Haji Hudori satujieun pisan. Atuh ngagebeg Bah Sarmawi teh ret ka Bah Odo. Benten Mang Sarmawi teh ret ka Bah Odo. Anu nangtung keneh bari ngagotong pocong. Nah make aya acara ngabuktikeun. Kumaha ieu teh? Cik Bah Odo. Bah Odo tingali kana meja. Tah aya tangka cau jeung dauna eta teh tadi nama pocong meunang bahat mah. Tapi kenyataanana lain jadi jelas aya pocong mamalihan, aya nu palsu. Jadi anu Mang Sarmawi teh kudu dibuktikeun heula ieu teh. Cek tua kampung ngajelaskeun ka Mang Sarmawi. Ih, nyapaek wae buktikeun ka dinya. Cek Mang Sarmawi. Kumaha ieu teh? Bah Odo rada keuheuleun. Bah Odo eta pocong golerkeun dina meja eta. Urang buka naha naon eta teh jerona. Kitu cek tua kampung. Bah Odo jeung Ujo ngagugu terus gotongan diecangkeun alaunan. Mani ati-ati nakar dagis boga sangkaan yen jerona teh Nyi Mas Riri. Digagabah ti jangji bae da bisi kumaonam. Malakuno njo kitu ge anu nyaksian geus baruga taksiran pasti ieu mah bener. Diapik-apik kitu mah bener euy. Teu kawas bahat mah nya make jeung dipanggul sagala. Paingan datang ka cau ieu mah asli jigana yeuh. Ceuk ngalaju barinang ke parigu. Piraku Mang Sarmawi rek gagabah euy. Moal atuh. Ceuk hiji jajaka. Para petugas keamanan ngabantu tangkal cau bawa bahat mah dipindahkeun. Atuh meja oge geus kosong. Sok pocong anu karak datang ditunda mani apik ejeung taliti. Teu gagabah kawas bahat mah. Jep sarerea harita jempe. Mang Sarmawi jeung balada ngajajar nangtung teu jauh tina pocong. Tua kampung mere isyarat ka Juragan Jaya Subita supaya muka pocong bikeun ngabuktikeun. Jeung Juragan Jaya Subita nangtung ret ka bojona. Ibuna doakeun. Muga-muga ieu mah sing bener anak urang. Didoakeun pisan ama kade sing ati-ati. Deuneu teuing anak ibu. Cek agan Santini bari terus sinsutan Cipanon nu mimiti merbayi bija. Haji Hudori ngahuleng sabab tadi ngadenge kecap Mang Sarmawi. Ye namun bener hasil moal mentas sawah jeung duit, tapi si Opang ku dikawinkeun ka Nyi Mas Riri. Atuh keuheuleun Haji Hudori teh. Sedengkeun Juragan Jaya Subita limpang lalaunan. Sarta harita ngadeuketan kana pocong nu aya dina meja. Jajantungna ratug deui hatena pati sarbelah. Tapi campur jeung panasaran hayang geunana jeung buktina. Regeureun gigireun meja terus maca jampena. Ragamang leungeun kana dada pocong. Kawas nu rek muka kancing baju. Sakabeh nu hadir neuteup ka Juragan Jaya Subita. Anu nangtung di tukang mani jengke, malah aya nu naek kana pager sagala rupa. Aya nu muntang kana dahan,
bakat ku hayang sidik teh. Wargi sadayana anu nuju ngadamkeun dongeng Sunda garapan simkuring Mang Dina Mara saha bae wargi sadayananya. Di mana bae alamatna panu caket menang tebina nuju ngadamkeun kasadina eta ngatangan Mang Brahmana. Atuh simkuring moal woleh ngemutan wargi ka wargi anu bade ningali dongeng simkuring atanapi ngadamkeun dongeng simkuring di YouTube. Tingali bae dina YouTube dina channel asli Mang Dina Mara. Nyata channel @Mang Dina Mara nya. Sakali deui ayana dina channel @Mang Dina Mara eta dongeng Mang Dina Mara nu asli. Upami aya dongeng dina luar channel @Mang Dina Mara eta berarti palsu atanapi bajakan. Oge aya kan di wargi sadayana aya dongeng deui kadeta. Persis siga anu simkuring ieu namun teu aya komentaran. Ta eta oge bajakan wargi. Ya nu ngabajak teh teras-terasan ya aduh ya Allah ya Rabbi. Dah elingna. Atur nuhun wargi sadayana hati-hati we tingalilah aya komentaran teu na kitu tah dina acara dongeng nu digarap ku simkuring Mang Dina Mara ieu. Atur nuhun wargi mangga ayeuna urang ngajengkeun bae carios dedemit Gunung Kalana bagian anu ka-8 wilujeng ngadamkeun duikeun karengsena. Barang berai dibuka bajuna hiuk aya di angin, cikikik aya nu seuri, palalu bijil haseup tina pocong. Mulak nutupan pocong. Atuh sararea oge harita kaget. Juragan Jaya Subita oge ngahulang, Mang Sarmawi jeung Bah Odo ge coloho. Sana sadanu seuring ngariki, teu beda jeung anu ti heula. Bah Odo ngahulang ujua colohok baat mage kaget na abad kieu. Haseup anu melek begila beki ipis nya akhirna bersih katebak angin. Barang breh mata kaget deui bae. Anger kawas nu tadi. Pocong anu meunang hese capek teh buktina matang kacau deui bae. Ya Allah, nah jadi kieu ieu Abah. Ceuk Mang Sarmawi bari malong kana tangkal cau. Anu ngajepat dina meja, nu sajen ge colohok, asalala Josula. Heran, nebet jadi tangkal sau, Mang. Oh, kernaon atuh make dibabawa nu kieu patutnya, ceuk Ujo. Juragan Jaya Subita sedih geus 2 kali aya kajadian kitu. Paur bisi terus-terusan kitu. Melang bisi aya nu pasea. Tapi teu bisa ngomong ukur ngahulang miraga meneng. Bingung nu taya papadana. Harita rombongan Juragan rombongan Juragan Rangganingrat jeung sesepuh Cangkuang geus daratang kadinya sarta nyaksian ti mimitina. Yen geus 2 pocong anu palsu jerona teh tangkal cau. Tayalian eta teh hasil gawe lobana jeung lobani parentah si Opang teh. Tapi dangan si Opang anu nyahokana sasakalana. Puguh we nu sajen mah kaget caroloho KBG. Ngan aya untungna. Juragan Rangganingrat jeung sesepuh Cangkuang katut Bahatma jadi sadar. Yen manehna geus katipu. Atuh rasa memusuhan ngadadak sirna rumasa bodoh kabeh. 2 kampung gogodeg red ka Juragan Jaya Subita bangun bingung. Red di ka Haji Hudari bangun sedih. Nu laju caroloho keraneun. Pok 2 kampung nyarita rada bedas setengah gebah kanu keur ngaharuleung. Para saderek sadayana 2 kali teu aya kaanehan nu kasaksian ku urang. Jadi jelas ieu mah aya di jurig nu nyeliwuri ieu. Aya setan minda rupa aya kelong newo-newo. Dah, nya. Sakali ieu mah katangin ku sararea. Atuh Mang Sarmawi jago urang, katipu ku siluman. Kabobodo tenjo kasamaran tinggal. Tapi teu jadi soal nya. Geun wae da memang kieu jadina ngan meureunan. Urang teh kudu sadar. Teu jadi soal ngan urang kudu sadar yen sagala rupa oge perlu hati-hati jeung waspada.
Hadirin ngaguru recok ngaromong miluhan deul ka Mang Sarmawi. Malah harita biuti lalajo pamajikan Ki Jatma aya, pamajikan Mbah Odo geus ti beurang keneh. Para jajaka, para wanuja, sobat-sobat si Opang ngaguluk kabeh araya. Tayeuna kumaha juragan yo? Tua kampung nanya ka juragan Jaya Subita. Patua geus kieu mah teu aya dinu kudu dipigawe. Iwati cicing nungguan patandang sejenna. Nu can datang. Da jelas anak kaula mah can beunang. Semohon sae kitu ge. Para saderek, ayeuna mah urang sami-sami nganti. Nungguan datang na patandang sejen. Mang Sarmawi katut Mbah Odo jeung Ojo gagal usahana. Cek tua kampung bari ngareret ka Mang Sarmawi nu bangun kuci. Terus harita teh ngoloyong kana loba jelema. Dituturukeun ku Mbah Odo jeung Ujo. Di luarna bangun lungsek. Leuleus taya tangan pangawasa ngan memeh nepi kan lobaan. Dipapagu keamanan, disinadiuk dina korosi. Kawas baat mah tapi Mang Sarmawi nolak. Geun bae, kuring ngarek di dieu we jeung batur. Teu hayang dihormat-hormat kuring. Kitu ceuk Mang Sarmawi. Heueuh habah ge kuhul handuul yaduh. Nah bet jadi kieu. Mbah Odo garo-garo teu atul ambek nyedek tanaga midek. Ih bilih palai ngaleut. Tuangeun parantos sayogi. Cik patugas keamanan tetap sabar. Nuhun jam. Tabikeun wae lah. Da bagi hayang cicing ge. Moal ngadeuketan boga imah era abah. Cik Mbah Odo. Atuh teu warani maksa pihak keamanan teh ting laleos deui ngurus anu sejen. Tangkal cau dina meja disingkirkeun pada ngalalajoanan ku sararea. Kayaan sepi jempling jelema nu sakitu lobana teu aya nu coceng. Jadi kawas teu inget ka imah da KBG rata-rata pada hayang nyaksian kumaha jucungna. Juragan Jaya Subita ngaharuk Haji Hudori ampir cirik. Geus puguhagan santini mati tadi ge cari nakdak bae. Untung bicinaut satya toleh maturan kadunungan anu keur tunggara. Cag tunda heula kayaan di imah Juragan Jaya Subita. Kacaturkeun di sisi lembur harita teh kaayaanana mani jempling langit lenglang daya aling-aling. Diparengkeun halodo daya hujan. Bentang baranang tingkartip tingkaricup nyaksian urang Cinaringgul nu keur nanggap jurig pocong. Nya harita di jalan aya leumpang opatan tayalian iwati si Opang jeung Ki Jatma dibarengan ku Amir jeung Samad anu geus hasil nangkep Nyi Mas Rilih. Ti barang beralimpang estu tenang terusuh tegugup salse wae di jalan teh atuh teu capek awak teu capek hate da eueuh anu ngaganggu. Nyi Mas Rilih nu aya dina tandu ngalempreh awakna lungsek teu aya tangan pangawasa. Sirahna rada berat asa gep-gepan hate sedih pikir musing. Lamun digugu mah hayang abrug-abrugan dah hayang lipas hayang bebas. Tapi aneh pangaruh ilmu si Opang, awak Nyi Mas Rilih leres taya tanagaan. Gusti, rek dikumahakeun abdi teh. Nasibat kieu-kieu teuing. Tulungan abdi Gusti, tulungan. Kitu ceuk Nyi Mas Rilih anu keur digotong kuduaan. Dikajauhan kadingnya sora nu sulak jep jempe deui hiuk aya sora angin jep jempe deui sakapeung kadenge aya anjing nu agogog jangkrik reang sisi jalan gaang patembalan sisi sawah. Alhamdulillah geus nepi ka dieu salamet jigana mah ieu. Ceuk si Opang bari narik napas jero asa lugina sabab geus rek nepi ka lemburna. Bener jang salamet urang teh teu aya nu ngaganggu. Jigana bae urang cangkuang teh kaolok ku pocong mamalihan tah. Untung ujang boga pangabisa.
lamun teu matak paseha eta. Ceuk Kijat mah bangun reus ku Mamang Sarmawi jeung Mbah Odonya can aya di bejana ieu. Bobacan baralik ceuk Amir. Ah geunah da lila-lila mah moal burung mulang. Tembak Kijat mah. Eta opat jalma teh tenang naker leumpangna henteu rusuh. Tapi jauh da burung cunduk deui. Anggang teh burung datang nya akhirna mah bus ka jero lembur dipapageun ku reangna sora jangkrik. Si Opang harita rada heranin lantaran di lembur teh asa tiiseun. Manirehe combrek imah-imah jarempling teu kadenge sora jelema. Malah jalan biasana rame ge harita mah simpe. Anehnya pancan peuting-peuting teuing ieu teh. Tapi kaayaan mani geus simpe kieu. Kamarana cenah jelema teh. Ceuk si Opang bari ngagandeang lempang ti heula. Dituturkeun ku nu ngagotong Nyi Mas Rilih di tukang dikawal ku Kijat mah. Geus sarare meureun. Apaan sore keneh ceuk Amir. Nyai najuk kepala bayi mah Juragan Jaya Subita kaget nenju cahaya lampu mani ngebrak caang. Reung si Opang eureun heula atuh nu ngagotong ge ngarandeg Kijat mah euleugeg pok nanya. Nama ke eureun di imah Juragan Subita mani ngebrak caang. Aya naonnya? Jeung loba jelema deui ceuk si Opang. Ah geunah alus pugu ge. Ngarakasak si kubalarea, hayah maju ah. Gitu ceuk Kijat mah manehna mah geus teu sabar hayang geura tepung jeung Juragan Jaya Subita. Ke heula wa capek yeuh. Jeung ieu baju ngaleleke deui. Ceuk si Opang tuluy singkil heula. Amir jeung Samad ngahegak capek tapi hatena bunga. Sanggis tarapti si Opang marentah sangka nuluykeun perlampahan. Terus maju di lalaunan. Si Opang legandeang bangun utaya karingrang. Sabot kitu aya jajakan nu ngalieu ka tukang, beri kae nu datang jungnang tungpok ngomong, "Olo si Opang tuh, si Opang!" Cenah bangun gumbira pisan. Nya pugu sakudu ngadenge mani curinghak, akhirna recok ngaromong nyarebut ngaran si Opang. Bari ngalieu ka tukang. Anu hadir di dinya ngadadak oyag malah eta beja geus nepi ka para inohong nu aya dina teras. Padahal si Opang mah anggang keneh da leumpangna salse. Juragan Jaya Subita curinghak Mang Sarmawi jeung Mbah Odo oge ngorejat. Ujo harita nuturkeun bakat wayang geura tepung. Mana si Jalu? Mana ieu mana si Jalu? Mbah Odo mani riweuh terus tuturubun mapagkeun. Mang Sarmawi jadi nurutan dibarengan ku Ujo, atuh jelema jadi pahibut datang si Opang mani noyeng. Bahat mah celohok manehna Wargi sadayana pencinta carita Sunda tanapi dongeng Sunda garapan Simkuring Mang Dina Mara. Wargi carios Dedemit Gunung Kalana karangan Kilisa bagian anu kadalapan dicekapeun duikeun ka dieu bae wargi sadayana bamugi katampi kalian kabingahan. Insyaallah Dedemit Gunung Kalana bagian anu kasalapan enjingna waktu sanu sami urang ngajengkeun deui. Anu mancen Simkuring Mang Dina Mara ngaturkeun nuhun ku paratosan wargi sadayana. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.